Suhudu nafsi ari nyaksi diri eta dan bun dosa. Wajibu maka wajib naon al istighfar. Lamun une nempo diri sok istighfar tar. Cek ali hakikat mesti lamun gaya nyaksi teh. Maksud nyaksi teh hate itu nekatkeun wujud diri. Aduh, diri aing aya cek. Istighfar sia doraka dan bun. Coba heula mun patahan kitu aing. Diri aing nepak dada ge asa alus. Teu nyaho akidah nu bener atuh da. Teu nyaho nekadikeun wujud diri teh musyrik kopi. Pokokna mah geus nyaksi diri wujud teh dosa eta teh wajib diistighfaran. Kalakuan hate nu salah. Kala ngadawu sal muallifun nganggit ieu kitab rahimahu muga ngarumat ka muallif sallallahu taala Gusti Allah taala wa idan kasafa di mana-mana terbuka laka ka anjeun aida doharo tegasna di mana-mana dohir biqalbika na hate anjeun naon dalika tauhidu itu tauhid alim tak maka nyaho anjeun ai arabna tegasna nyaho anjeun yakinan kelawan yakin laya juju teu meunang bidati teu wenang bidatillahi ta'ala diradatna Allah ta'ala naon yuqalu diucapkeun lahu ka Allah teu meunang bener di dieu teh lain teu wenang atuh teu meunang bener di dieu lahu ka Allah naon arifun anu marifat teu meunang sok Allah teh marifat ka urang lain kitu Allah uninga ka urang ulah nyebut marifat ka Allah mah Allah uninga alimun ari ka Allah mah ulah arifun li anna makna ma'rifati karena sinamana marifat eta sabakuha geus beulaan kana itu marifat naon jahlun bodoh ari ngaran ma'rifat mah nyaho sanggeus bodoh wal ilmu jeung ari ilmu eta diduhu lalawanana itu ma'rifat lamun teu metukan kudu diduha eta diduhu lalawanana itu ma ayil ma'rifah gitu. Jadi cawa di kitab teh ku ahli alat aya domir hu balik kana ma'rifat sesuai ya wa kulluha yaljamu ba'dahu silah ala domirin laikin mustamilah tapi ngaji mak lamun ngaji alfiahna ka karena pikadinya tapi lamun naik deui maka ditu waman wa ma wa al tusawi madukir man ma rek awewe rek lalaki mata lamun aya domir teu sesuai kana makeun diduhu lalawanan itu ma teh naon ma'rifat tah kitu ulah eleh pinter sih musonif makomo leuwih pinter sih mengangkap salah kana kitab na alif kitu becus urang ngabodoh kamu alif kitab urang na ngarah mikir aing teu bingung ngabalikeun domir hu kana ma'rifat kali dieu makeun heula ulah langsung kana ma'rifat teu sesuai mah dalilna waman wama wa atusawi madukir awewe man lalaki man sugan aya muannasna man aya teh ya man lalaki si ari awewe kumaha mun awewe man lalaki man sampe man arek duit man emas ge man sarua pinter musonif ayam yusabik tegasna teu mihlaan lahu kana itu ilmu naon jahlun bodoh ari ngaran ilmu mah alim mah beda jeung arif ari alim mah nyaho teu kapilaan ku bodoh alim mata kali Allah mah kasifatan ku ilmu lamun urang mah nyaho ka Allah ma'rifat da teu nyaho heula tadi dapat canggeus ngaji jadi nyaho ma'rifat walihada karena kitu yusufu disupatan Allah bil ilmi ku ilmu la bil ma'rifatin teu ku ma'rifat inna syuhudaka sanyana nyaksina anjeun laka ka diri anjeun wa ra'aita jeung tegasna ningali anjeun nafsaka kana diri anjeun dohiron kana anu dohir wa taqatta jeung nekadkeun anjeun annaka kana sanyana anjeun eta maujudun maujud bahwa tah mangka ari itu syuhudaka laka eta dan bun dosa doraka teh panon nempo kana awak ceuk hate diri aing aya doraka teh
ismun tegasna dosa. Wa maksiatun jeung maksiat, bal kufrun balik tak kufur, malah bisa kufur lain neraka. Mereka digandiri wujud teh kufur sih. Kunaon kufur? Iman batal. Naon sabna musyrik. Kamata kodaman seperti anu geus heula itu mah. Wajibun mangka wajib naon antastagfiro. Yen minta panghampura anjeun minallahi taala ti Allah taala. Istighfaran dan bisi poho duh diri aing aya buru-buru astagfirullah. Ulah aya diayakeun ku Allah. Teu ngabogaan wujud waktu wujud diri. Ingat mana eta kudu ingat wae buka maut ja eta ka bawah. Lamun teu ka bawah eta diri aing aya kerlak maut konyol. Bisa aya waktu keur maut aing ieu diri rek pae. Ulah ingat wae kana diri. Aing ya asara pang Allah, tong ingat kana diri. Anu jeroeunana aya apa? Matak napakuran diri teh tempo we jeroeunana. Aya darah nu jalan, aya otak, aya ambekan, tak ieu ti kabeh asar apal Allah. Tah kitu. Jeroeunana aya apal Allah. Wujudna ieu diri jeung anu aya dina diri ge kabeh ge ieu teh tapak dama Allah. Ti mana dohirna? Ti Allah, ti apa? Sifat tuh kok ditu tinggal di jero. Istighfar kali minka ti diri anjeun. Ai min suhudika tegasna tina nyaksina anjeun. Laka ka diri anjeun suhud teh nekadkeun atuh nya. Suhud. Nekadkeun diri wujud ulah. Ya anna syuhudal ghairi karena sanya nyana nyaksi makhluk goer telian Allah makhluk eta syirkun musyrik indahum monggo arifin. Ari awamul mukminin teu nyaon musyrik eta. Eka dikandiri wujud. Payukhalisuka maka ngabersihkeun ka anjeun naon dalikal istighfar itu istighfar. Payukhlisuka itu si aya wawan cenah piceun we cek apa bari teu keur ngaos jajang mun leuwih teuing coret mun kurang tambahan kitab teh gitu. Jadi wawuna matak tadi ulah baca kumaha fayukhlisuka. Naon dalikal istighfar itu istighfar. Insyaallah mun ngersakkeun insyaallah Gusti Allah. Min fadlihi tina fadl Allah min dalikal kabairi tina itu pirang-pirang dosa gede. Wasyirki jeung musyrik. Pan ari musyrik teh dosa gede. Nekadkeun wujud diri teh dosa gede eta teh. Dosa nu dipigawe ku hate anu gede. Musyrik teh. Terdi istighfaran ku kumpul musyrik geus umur hirup. Waret kana diri aya diri aing malah keur ngaca mah komo aing teh kasep ieu teh. Sok istighfaran lamun ngaca ngaku aing kasep ya. Tak kudu ngaji ilmu hakikat benernya cek Abi Thalib Al-Makki guru Imam Ghazali lamun teu ngaji ilmu hakikat bakal tiba eta jalma kana pagawean dosa gede bari manehna teu ngarasa eta teh dosa eta anu ieu teu ngaji hakikat teh nyaho ti baheula ge nya ka dikeun wujud diri teh eta teh dosa gede mayan kasipu maka terbuka laka ka anjeun aya daru tegasna dohir laka ka anjeun bisababil istighfar sebab istighfar naon ilmu tauhidi ilmu tauhid istighfaran engke ku Allah didohirkeun tauhid dina teh anjeun lain jang jegur datang tauhid maneh dipanggikeun jeung guru tuluy ngaji aya we tauhid tah kitu prosesna mah ya astagfirullah tapi tauhid di mana ya teh saus istighfar ngaji heula sia ujung-ujungna engke ngadohirkeun tauhid. Mantak jalma nu sok istighfaran dosa ku Allah guruna ditaikeun terus. Tapi nu teu istighfar mah kahija batur mangi ka guru siapa teu mangi kunaon kahija ku dosa nu teu istighfar wae salah hate istighfar salah dohir istighfar engke lamun maneh aya salat can bisa bener aya deui guru maneh nu patahan salat ge dipanggihkeun ku Allah. Nges
sia ngaji di dinya mah. Geus teu maju deui eta teh. Guru sia teh ngan sakitu-kituna nyawana panggih deui jeung guru saluhureun. Urang teh diajar jadi naik ilmu urang tah gitu. Istighfar. Sok tara disangka-sangka istighfar. Matak man lazimal istighfar ja'alallahu li kulli dikin makhraja. Wa min kulli hammin faraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Sajalma anu mudawamah istighfar karena dosana, di mana berbuat dosa buru-buru istighfar. Wa Allah mun bingung dicabut kabingungna. Yang bener sholat tapi bingung, mau bingung datang guru anjeun anu bakal ngaleungitkeun kebingungan. Wa min kulli hammin faraja. Lamun aya bingung ku Allah taala diberi jalan keluar tina kabingung. Itu lamun rupak digampangkeun, dilegakeun, lamun bingung dileungitkeun bingungna. Jadi jemara teh pan bingung mah sumpah katiluna diberi rezeki nu teu disangka-sangka. Artina rezekina anu teu disangka-sangka. Aya kalana maneh teh leumpang ti dituna mah aing teh rek neangan perusahaan tapi kulantaran loba istighfar eta di jalan maneh teh beak duit, ari beak duit teh nyimpang ka masjid. Udah bingung ka mana deui. Nu harideng mah di masjid jelema mah gitu. Di jalan makan minta duit, aing ek balik teu boga duit. Aya nu teu ngadeng-ngadeng acan. Tapi di masjid mah aya nu nanya minimal urang masjid mah nya. Kang, geus 2 poe di dieu urang mana kan? Tas di anu beak duit, ini kan dibere. Bener. Da jelema boga hate nu suka masjid mah. Karunya we, dare. Ngadongeng we. Ari ngadongeng ujang ti mana ngaji di mana di anu itu ngadongengkeun we guru-guruna we ngeboga guru tah kieu atuh aing rek milu ngaji ek balik heula ge geus boga ongkos rek ka dieu deui Kang hayang ngaguru ka guru akang padahal guru mursyid hakikatna mah ku Allah teu kudu diteangan sia mah ibeja ti urang masjid anu asalna tadi teh maneh leungit duit. Jadi panggih jeung guru mursyid. Dalam mentelingit duit masih acan nyipu go nyimpang ka masjid. Rek panggih moal jeung guru mursyid. Oh, tuh. Kitu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Teu kudu susah neangan guru. Keur ngaos ka apa tuh ya? Papanggih jeung Raden Kancil ti Cirebon. Turunan ti Cirebon Raden. Kasepuhan. Urang teh tadi mah papanggih jeung guru teh teu asa atoh, da teu hese neanganana. Naon sababna? Uring mah keur kelas 4 SD geus dibawa ku abah jarah ka guruna. Geus nyaho. Can ngarti ulang gigireun guru abah. Wah, henteu teh apana naon, ulin we eta. Aing rek ulin ke Karawang yang ingat. Malah mah balas budak ingat tak? Kamang Musli, Lemag Purla. Jeung Kang Ade. Jeung Ning Titi, Ning Iin putra apa tilu di rokok mah. Rek ke Karawang eta ingat bus mogok di Jalan Garut anu tukang tikung. Ayeuna ring ngaji ka dinya teh sok ingat baheula keur leutik aing di dieu mogok. Bos turun. Dogus asal lila ti Ciwantar teh kuan naik bos, tuluy naik deui. Mang, geus urang leumpang lah ka Karawang teh cing. Naon cenah leumpang? Hari sugan. Geus kira-kira 100 meter deui. Balas budak. Urang leumpang lah turun ya lila ting mogok. Cenah mah leumpang. Bandung. Purwakarta can Kaliwata. Dasar budak ingat wae teh ka ayeuna keur teu poho mah. Waduh, kieu bener. Nepi we ka ditu asa teu atuh. Ari keur ngaji panggih jeung eta sepuh 75 tahun umurna. Eta Raden teh turunan ti Cirebon. Domeureun turunan di ari di
Hari di keraton marah deh mereka betul nyebut. Dan di mana di Tasik tadi. Gening bisa nepi ka apa toto ka dieu. Ku abah dibawa ke leutik. Ayeuna geus gede abdi ti pasantren. Ini ka dieu sorangan. Da geus nyaho. Salira mah bagja ieu. Dengan guru teu kudu hese, ya aki ya. Dibere kitab ku indung. Ocih ngaranna ge. Padahal mah itu teh Raden Kancil itu. Eta menelah sorangan geus teu pati alus. Da tara hayang agaya batur mah urang mah pan geus jadi kiai yang disebut mama urang. Ngarasarieun batur. Tara batur disederhanakeun. Ngaku teh sangaran Ocih. Lalaki bro. Aki mah diberi kitab ku indung baca sia kitab ngemun teu bisa sia ngahartikeunana lain Jamiul Mukri. Jamiul Mukri ngan bahasa Sunda, bahasa Jawa. Nanti Cirebon itu. Ya cenah lamun hese sia teangan guru maneh cirina 7 na cepil dina tenggorokan disebutan 7 cirina. Wala yang neangan eta da teu kaharti ieu kitab ti indung. Kudu diteangan eta cek indung aing ciri nu 7. Teu kapangi 7 tahun neangan. 7 tahun. Bingung neangan ka mana. Kulantaran teu deukeun kapangi ini ka gunung Holwat di gunung. Lain sakudung 7 tahun di gunung. Jadi batur mah hayang mengihi kitab Jamiul Mukri sina teh puasa 7 tahun sah. Ngadahar pupucukan di leuweung. Hari entek mah diantarkeun ku bapak si ka dieu. Senang bener. Untung besul ya tasib sia teh. Bapak maneh nu sok istighfar namanya. Jadi budak tereh neangan ilmu Jamiul Mukri teh. Watur mu asta bari turunan itu teh. Tak nyebutan ujang cenah. Wajah hirup teh. Dibawa ku abah ka dieu teh nyahonan teu neangan ayeuna. Tereh eta. Bawa inung bapak urang istighfar na manjang tina dosa. Dituluykeun ku urang. Bapak maneh mah maot can pati bener di mana. Isukan disapaatan ku maneh nu bener. Kabagian ban tuh kitu. Bapak istighfar geus utak cek di dieu. Engke dohir tauhid. Yan kasipula ka ilmu tauhid. Sanggeus istighfar. Gitu. Istighfar we ngaraha anak kesugan we naluturkeun urang. Ayeuna keur budak keneh geus kolot masukan ke areli. Tah kitu. Urang istighfar sih. 7 tahun. Geus 7 tahun teh turun Adongi, hari geus turun kumaha? Lempang aprak-aprakan, mawa koja. Teu nginum, teu dahar. Sok kapanggihna we geus hayang-hayang teu nginum, na pancuran masjid, apalagi wudu dah nginum. Geus. Kalayang nya. Diiring-iring ku budak leutik jalma gelo. Warma teu maka duduk ku cetok ka dieu. Baju cumpang camping ngarahan aja ngaras teu ngawuheun betul. Ngaren koja. Ari nu di koja teh buku anu hese teh ti indung macana. Serog teh ka poponco. Aya kiai keur ngaguntingan eta pager. Apa masuk ngaguntingan pager mun beurit atawa isu-isu. Guntingan pagar serog teh aya cirina kabeh ret kaluhur alah iyo pigureun aing sasalaman teu loba obrol sasalaman cium tangan balik ka imah ganti make sarung make kopiah datang milu ngaji tah batur mah kitu.
urang diwawal-wawal ge mau ngaji pipir ceuli ge. Da pituduh ti Allah teu kapangi. Da bubuhan batu kana persani teu nyangkut. Batu mah kana persani sing adeg ge bacal mah terus ka ditu. Tapi lamun besi masa nyampurkeun bener. Nu boga bibit iman mah jauh ge daratan. Naon sebabna? Eta ilmu keimanan di dinya aya. Daratan boga bibit iman. Boga modal hidayah ti Allah. Daratan. Ari nu bibit iman mah pipir cilik itu datang. Kita mau babaturan udud aing. Nges teh sugan mangap hebat teu apaleun. So. Nganu deukeut mah biasana sok kaelingan paneuri kahiuman bangkong. Ari batur daratan aing teu naon kahebatan ajukan. Nanyakeun kakara apa milu we. Matak sok kepilar kudu jauh nu deukeut mah. Teu apaleun nu deukeut kahiuman bangkong cek kudu teh. Tah gitu. Kali ngaji kadinya paham ayeuna. Pan boga keterangan di Syasari Bidayatullah. Ya, didinya dijelaskan make bahasa Jawa. Jalma nu aya di Kampung Moncol, Obdeling Karawang. Cirina aya titik 2 dina tonggo. Ta eta disebutna wali katu. Eta dina sejarah teh ditu. Buku anu ditulisna lina kertas dina kulit kayu nu dipek-pekan gitu. Daweuh kertas baheula mah ting sabaraha tahun ratus tahun eta kitab bukuna. Ku Pak Oci mah kepangi ya Den. Kepangi eta. Wah bisa kepangi pan dina tongong hese. Da ceuk guru cenah, "Ji, nyeri awak pencetan kumaha teh cenah?" Pencetan. Ada di pencetan mah ciri kepangi ku aing aya cirina dina tongong. Titik 2 diguling ku la ilaha illallah. Dan boga lagi teh nyahoan tongong mah urang sok nyaho teh lah. Aya karangna tongong nyaho teh urang. Teu apaleun kapangi ku batur. Ya, Imam Mahdi ge teu ngaku aing Imam Mahdi henteu. Ngan jalma-jalma anu paling gegedug Islam nyorebut Imam Mahdi. Kakara sadar bener aing Imam Mahdi gitu. Nu jadi wali ge teu ngaku aing wali. Ngan batur nyebutkeun kakasih Allah. Ngan maca kitab ciri-ciri kakasih Allah teh kieu. Ti dieu meureun jelema teh nyangka ka aing waliullah teh. Tah ti dieu tina kita. Lain ngaku aing wali teu ngaku. Teu ge henteu. Ngan dina eta buku teh lamun aya nu geus nganyahoankeun ieu titik 2 dina tonggo itu engke ieu teh tangtu lolosna. Mau teh teh. Nya 3 bulan sanggeus kapangi eta ceuk Pak Uci apa teu mau. Geus 3 bulan apa teu mau? Maot Pak Uci nanti. Ari mameh maot teh ka santri datang sok karaji ka Pak Uci cicing teh ya dina saung sawah. Ceuk manehna nepi ka ayeuna kuring mah nepi ka ayeuna ya mun nginum sapoe can beak setengah gelas. So, parastamol peti barang dahar. Cicing dina saung. Imahna teh lain buaya atuh turunan wali batur. Urang mah ngahaja kalau disumputkeun ngarah tongkat ciri. Didinya. Kumaha atuh cenah kieu? Geus gering kieu. Aing rek nuturkeun guru. Masalahnya kitu. Geus ngadaguan guru ka aing. Aing rek nuturkeun guru ieu teh. 3 bulan out ojina. Ari abah kemari bisa maot ti dieu. Da akang mah teu nungguan da ngaji wae. Cek si nyai cenah ti bae pir. Yo cenah. Geus beda rasaan ieu teh cenah.
Kunaon Pak? Eta abuya jeung apa toto nyalampur wae cenah. Ayo cenah kitu we. Abu Yahya Jakar Ansori datang. Ayo cenah. Urang ge bener ari ka babaturan atau ka anak mah urang ngariung di ditu. Ari keriungan di ditu mesti diajakan kan. Da ngaji ilmu nama. Ayo cenah. Ngajakan wae cenah Abu Ya, sok Abu Ya nyebutna Abu maka anu naklip kitab Jamiul Mughni. Kana matana ieu Abu Yahya Jakar Ansori. Abu Ya nyampeurna ye cenah. Ayo cenah nyebutna. Ka dieu Kemis 3 poe mau tidu. Gitu. Eta teh kririungan di ditu. Ya jangan nu saroleh mah ngariung jeung nu soleh. Di hadrat Allah teh. Ya gitu. Eta ge aing rek disuruh guru. Teri waris mah teh. Tak gitu. Ligan bahwa ari itu ilmu tauhid eta ilmu yuropun dikanyaokeun bihi ku itu ilmu namun pariduhu nunggalna Allah alal yakinin tepan kana yakin ya anal istighfar karena senyana istighfar eta yudhiru eta yutahhiru ngabersihkeun itu istighfar al quluba kana hate sing loba istighfar hayang bersih hate min siwadil dunubi tina kokotor pirang-pirang dosa. Hideung teh kokotor maksud. Aqoulihi ta'ala seperti dawuhan Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina. Innallaha sanu Gusti Allah eta yuhibbu. Numikarsep Allah at-tawwabina ka tukang tobat kabeh. Nu mata cirina jalma anu rek jadi waliullah mah getol istighfar, getol tobat. Aya sugan itu cuk Allah teh kuring mamikaresep teh ka jalma nu tara dosa. Wah keteranganna. Kuring mamikaresep teh ka jalma anu tukang tobat. Berarti sok dosa ngan sok istighfar ka kasih Allah. Tah gitu. Wa yuhibbu jeung mikaresep Allah al-mutatahhirina ka jalma anu bebersih kabeh. Mutatahhirin teh anu bersih tina dosa. Nu istighfar, tak istighfar we. Taubat wae jah. Artinya lain astagfirullahaladzim tapi nekat digendai wujud diri ulah tinggalkan sing ingat pinah artinya ari ngaran istighfar teh ari rujuk tobat teh balik deui jadi tina nekat diri wujud ayeuna cadu aing mal nekat diri wujud ayeuna nekat diwujudkeun ku Allah sing ingat tah eta aku wujud mah aing salah kudu istighfar. Undur kudu ningali anjeun ya akhi dulur kaula. Kaulahu ta'ala kana dawuhan Gusti Allah Ta'ala. Lam yakul teu ngadawuh Allah. Lam yakul teu ngadawuh sahua Allah. Yuhibbul ladzina la yudnibuna. Sugan cek Allah yuhibbu mikarsab Allah alladzina kajalma la yudnibuna nu teu darosa itu ladina. Wah keterangan Allah gitu. Tapi mikarsab ka anu taro ya nau kana sana kelakuan sareng tingkah lauqala lamun ngadawuh Allah dalika daka kana itu kasauran yuhibbul ladina la yadibun lam yadkhul maqamal asub bi kana kawal naon sa illa qalilun angin saeutik minal mukminina di jalma nu ariman kabeh moal anu kasih kadinya doraka wae jalma nu penting mah tobat gitu. Wa qaulihi jeung dawuhan Allah Ta'ala walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Ya eta dawuhan Allah. Walladzina jalma-jalma eta idza fa'alu di mana-mana mari gawe ladina fahisatan kana kagorengan aw zalamu tadalim ladina anfusahum kana diri-dirina ladina dzakaru mangka areling itu ladina Allah ka Gusti Allah eling we ka Allah sanggeus berbuat dosa teh pastaghfaru maka marintah hampura itu ladina lidunubihim kana dosa-dosana itu ladina tah eta Tuhan keun ulah ningali latar belakang urang nu geus mada Allah geus nuduhkeun
kana jalan pindah we tina jalan nu salah ayeuna mah kana jalan ieu ilmu teh nu bener karasa ku urang pake urang tinggalkeun nu anggeus ulah mempertahankeun ajaran anu salah nu baheula ulah pan baheula ge Abu Jahal gitu teh nu mata teu iman ka Rasul teh mempertahankeun akidah nu baheula ya sia Muhammad aing mah moal nuturkeun agama maneh bapak aing we nu baheula nu geus paruguh tah ayeuna ge kitu urang sok nekatkeun wujud diri lah cenah jero-jero teuing tauhid mah geus aya mah aya we aing ge ngaku aya ieu mu pindah tina salah kana bener kalah ka dipake hujah ku maneh sok saha cenah anu ngaku teu wujud kana dirina anger we ngaku mah aya cek manehna Ari Arifin mah moal sanajan saha Kang uing Assalamualaikum saha Kang uing nyebut uing teh batur mah lain diri aing wujud lain cisok uing teh saha cisok batur mah uing teh minimal asar afal Allah batur mah geus afal uing teh nu nyebut uing nage pan uing keur nyebut uing teh eta asar afal Allah nu wujud mah afal Allah tah gitu ya mah uing teh diri kuring wujud ditekadkeun ku hate lah ari ngobrol hungkul batur ge ahli marifat ge sa abdi sarua kitu ngan tekadna beda batur Akola ngadawu sa Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khiyarukum Arab ari pilihan aranjeun kabeh eta kullu mubtinin sakur-sakur anu kapitna tawabin anu tarobat anu loba tobatna. Ya cek Kangjeng Rasul nu jadi waliullah teh tukang darosa ngan tarobat tak kitu. Rasul aing maresep kena ulin mau ngaji kam aing mah bahan jadi waliullah. Ingat hati. Nu kaparit anu ulin teu fitnah, enak-enakan di dunia. Tapi tobat, balik ke jalan nu bener. Ta eta jadi waliullah. Saaro Firaun ge jadi waliullah. Ah kitu. Pilihan aranjeun eta jalma-jalma anu sok kapitnah ku dunia. Salat teu husu sabab mikiran duit. Tapi da geus nyaho boga ilmu mah teu kitu ganti patekadanana. Tawabin anu taro. Kala ngadawu Kangjeng Nabi aidon deui kullu bni adama ari sakur-sakur anak Adam eta khotouna tukang salah kabeh. Wa ghairu khoto'i wa ghairu khoto'ina jeung ari anu tara salah kabeh eta at-tawabuna anu tarobat kabeh. Jadi anak Adam nu tobat teh sarua jeung nu teu salah eta. Fa'ala maka mere nyaho Nabi ka anjeun sallallahu alaihi wasallam. Annal khoto'a sanyana salah eta lazimu wujudika anu mulajamah jeung wujud anjeun. Salagi anjeun aya bakal kejadian salah. Matak al insan makhlul khotawan nisyan. Nu penting mah tobat we. Tong mikiran salah. Tobat. Nu anggeus 70 tahun aing musyrik nekadkeun wujud diri kajeun. Ayeuna mah geus nyaho cadu aing nekadkeun wujud diri. Diwujudkeun ayeuna nekadkeun. Ku Allah. Jadi ngaku diri aing asar afal Allah. Berarti diwujudkeun. Nah gitu. Bal ayeuna wujudika balik tak datiahna wujud anjeun. Salah teh datiah wujud anjeun hartina di mana anjeun aya salah didinya. Sifatan datiah nu teu bisa pisah. Nu penting tobat. Geus kitu. Atuh da nyaho ayeuna ge aing kudu nekadkeun wujud diri teh diwujudkeun. Ingat keur ngaji eta balik deui mah di masjid aing geus aing deui wae teh. Hese
Istighfaran dulu, sadar istighfar gitu terus. Ganti patekanan bener-bener palamat harus samang-samangsa bersih non kalbuka hati anjeun paham ta mangka paham anjeun dalika karena itu la al khata'u annal khata'u lazimu wujudika kan itu kawal bae nutere lah lamun anjeun hate geus bersih mah engke ge bakal paham anjeun kanu diterangkeun tadi ku ki musannif atau hidu salah sundatiun sifatiun wa fa'liun wallahu a'lam.